mengganggu waktuna sakedap. Abi di SMA Gigi Bayasari di Pasihan Pancen Basa Sunda wawancara pedagang warung. Mun tiasa Abi bade ngajadikeun ibu narasumber pikeun ngabangsan Abi pancen bakal di sakolahan. Hatur nuhun Abi bade ngamimikeun wawancara. Sapunten sareng usaha kita namina tos sabaraha lami ibu jalan di warung. Sabaraha pikeun modal awalna ibu di warung teh. Naon wae anu dibicara teh Bu? Makanan ringan, goreng-goreng, nyakes, aya pecel, aya karedok, sareng saja bina, aya kopi mah. Kunaon ibu milih icalan di ieu warung katimbang anu sanesna? Di warung teh nya naon teh? Nya hoyong mandiri lah, istilahna hoyong mandiri. Terus sareng teu gaduh penghasilan deui iwati warung sebab pinggir jalan sareng ngajunan barudak sekolah sareng di desa. Saha bae anu ngabangsan ibu pikeun icalan di warung teh? Di mana ibu meser bahan-bahan sisa keluar saking di warung? Mana muslim Sabaraha penghasilan dina di warung teh Bu? Mulai di tabu sabaraha sareng dina tabu sabaraha di warung? tabu 5 ejing-ejing subuh ke sholat subuh jadika tabu 4 Aya bari careskeun Bu kana sanesna? Hatur nuhun kana waktosna, punten deui abdi ngaganggu waktosna Ibu. Sareng deui aya kalapatan dina proses wawancarana. Abdi nedahapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.